taiki sujamin saking maja wa bi majalan ing dalam barang kang tegaya mapil basati ing dalam negeri Basrah Baghdad lan Baghdad Iskandariyah lan Iskandariyah wa majalan barang kang tegaya ma fi fadl Syam ing dalam keunggulan negeri Syam wa lan satuhune Syam maqalul malah iku pirang-pirang enggon tetep pirang-pirang peperangan aya mustaqar wa maudhu tegese enggon tetep malahim lan panggonan malahim. Warwa Abu Daud lan ngariwayatkeun sapa Imam Abu Daud tayali sian Rasulillah saking Kangjeng Rasulillah sallallahu ngariwayatkeun annahu qol satuhune Kangjeng Rasulillah iku ngucap ya Kangjeng Rasulillah ing lafaz latanzilan taifatun min ummati ardal yuqalu laha al-basr yakti bakal menggon temenan sopok sagolongan kang tetep saking umat ingsun ing tanah kang den arani laha kada ardal apa basr wa yaksuru piha ada duhum lan akeh piha ing dalam ardon bilangan to wa khairu lan siaran to summa taji'u banu qantara kali-kali teka sapa banu qantara radal wujud kan pirang-pirang aramba pirang-pirang wajah suara ayun pirang-pirang batane hatta yasiru ala jasrin malam-malam mararenggun ya hatta yanzilu malam-malam mararenggun ya banu qantara ala jasrin lahum ing atase jembatan kang tetep lahum kadue banu qantara yugolu lahu kang den arani lahu kadue jasrin apa dajlah bangawan dajlah tarikul muslimuna makan narima tapi sasa pongkang muslim kabeh salat ini telu pirang-pirang golong bir kotan takhudhu bi anabil ibil segolongan nalp ya pilkoh kalawan pirang-pirang buntut ontak badal haku bil badiyat maka pirkoh maka rusak kegedan lan gabinggone aku juga lebih pirkoh ala anfusia ingat dan pirang-pirang age pirkoh wa takfurulan kufur ya pirkoh hadhihi wa tilka saw maka utawi ikilah pirkoh lan mengkono-mengkono pirkoh iku pada perkotan syahalat ya ayalahum khalfa zuhur lan golongan kang kabungkulu ngan didiakeun ya firqah pirang-pirang balad firqah ing dalam saburieun pirang-pirang gegere firqah qatalu anhum lan panemerangan firqah anhum saking qatiluhum syahid maka utawi kang den pateni firqah iku kang mati syahid gola ngucap ya Kangjeng Rasulullah wa yaftahullahu ala baqi lan bakal menangkan sapa Allah taala ing atase sakakarine ya wa zakara al-khatib fi tarikh Baghdad ieu hiji bab masih keneh nyaritakeun tentang peperangan majaa datang tentang peperangan
dua dek jaritakeun kejadian anu terjadi di negeri Basrah jeung Baghdad Irak. Tilu dek jaritakeun kejadian-kejadian di Iskandaria Mesir. Opat dek nyaritakeun kejadian tentang Fadl Syam, keunggulan negeri Syam Syria. Oge dek nyaritakeun tentang kehebatan Syam, bahwa Syam teh maqalul malahib, tempat peperangan, tempat kejadian-kejadian perang. Ieu bab pohara. Sebab orang pecinta perang. Ai perang mambung. Ku hari jelema kulantaran geus sering deuleu pemandangan perang, geus teu ngarenta deui. Dibiasa jadi biasa deuleu perang sing gulimpang bae biasa bae. Padahal mah kan masyaallah kan. Boro-boro perang. Kakarak urang diusir baik ku pamajikan. Urang teh kawin jeung hiji awewe ngan disebutna nyalindung ka gelung. Jadi tatadina ngan mehapekeun peler doang. Kita isina emang ngadenge kos gitu tah. Hajuk kuari lantaran gawe nyanana. Gawe teu daek jadi karyawan bung tadi teu becus nyupiran tabrakan melulu. Aduh ngojek kempes deui. Cek pamajikanna masyaallah ngan-nganakan doang ieu budak. Balik sia. Otomatis diusir kan. Ngaranna ge di negara demokrasi ya. Seperti itulah di negara demokrasi bahkan teu pakai agama. Eueuh informasi tentang agama. Berita dalam dunia mah dulu. Kayak berita dalam akhirat. Iya di negara orang asal negara demokrasi kan agama dipersilahkan ke tokoh-tokoh. Negara mau nyaritakeun agama salilana di negara demokrasi. Demokrasi pokok situ teh lain negara Islam. Bahwa salah. Jadi urang kuari teh anu berjibaku nyaritakeun agama teh urang. Namun urang nu nyaritakeun agama di negara demokrasi mah atuh di sliding. Agama-agama lain, iya ge kuari kan orang di sliding melulu ya, orang negara mayoriti orang dari Islam, tapi kan orang Islam teh kuari kan kos anu di anak tereken, nggak ulah kaget emang di negara demokrasi mah kos gitu, ulah kaget, menang saja menang orang kabehan negara demokrasi presiden yang milih orang, nyalahkan kasaha, presiden yang milih orang kabehan teh presiden orang sarerea. Tunduk nyalahkeun ka geus kos kieu tunggu engke nyanan turun taekeun deui kitu keneh tungguan deui kitu keneh jangan demokrasi mah kos kieu geus mentek urang anu kudu giat nyaritakeun agama teh urang ulah eureud terus mushola dilarang di mushola ieu mushola itu muncul dilarang deui kabal balik ditu riweuh ke polisi riweuh. Lamun polisi ka borgol ku urang tinggal. Ayo sia main borgolan. Tapi ku abeh bergerak. Itu saeutik kan polisi mah. Saeutik sakecamatan eta polisi kan sabaraha? Paling 15 urang. Atuh urang sabaraha ribu. Ya, bawa ke tali rapi ya kurang. Sia. Sembarangan sia negara urang ieu mayoritas Islam ngalarang Islam sia. Ngalarang muludan geus. Di kabupaten cenah polisi turun kabeh. Sabaraha lobana di kabupaten? Polisi sabaraha, ulah menta-menta eta, ibu, eta ibu-ibu ulah kena menta-menta keur ngaji, ganggu eta, ngaji, sia, ulah, jangan lalaki deh, kumaha mun lalaki dipendot, parang sana lalaki kumaha meureun, sia tah sakali-sakali deui. Ada enak ada ku aing bangser tahu gawe sia endahan aing menyarekan pumpal paing plesia di dinya aing ngasal nyarekan bae kos aduh sia naon ngajaga naon sia di dinya
Endahan bobogohan jeung tukang menta-menta. Aja dah aing suzon we. Aduh, ngaco asal geus marah we ngaco jelema mah. Aing keur ngaji naon karena ieu. Polisi gararang ieu talian ku urang. Turun kabeh cenah ti kabupaten. Lobaan mana jeung urang? Hayu, cenah dibedil urang kabehan urang make pepeletokan. Bakal beres teh kitu moal. Geus urang mah lain deuk kitu supaya rapi tamaker carita nafsu. Nagarana urang sadari negara demokrasi, kiblatna Amerika, Prancis, Inggris kiblatna. Nah di tengah-tengah lo negara demokrasi loba kegiatan, tentuna bae aya nu resep aya nu henteu. Geus urang lalaunan kegiatan urang supaya berjalan. Malah mah supaya polisi ge ngaji, TNI supaya ngaji, ja polisi ge jelema, TNI jelema bajuna doang nu beda, tapi urang asal neuleuh baju polisi be herannya, keur naik motor redah, asana aing katewak ye, aduh lain neangan STNK neangan duit goblok. Nah supaya ja urang mah teu ngadoa, mantap kiaina kudu bisa ngadoa ka Allah, ya Allah ya Rabb. Ilmu teh ilmu Gusti, abdina teh nu Gusti, jelema-jelema teh dengan sakadar kegiatanana be, jadi usaha ya tani, ya dagang, yaitu mah polisi ya tentara. Gusti teteh kabeh teh meureunanan hayang salamet. Geus kulantaran sakitu atuh nu Gusti bade disanggakeun we ka Gusti. Engke ge ku Gusti Allah polisina ge ngaji. Tentarana ge ngaji, ulah dimarahan cara tadi. Tewak. Tewak deui. Bom deui. Punya nama boga bom urang boga petasan deuk kumaha. Atuh malah aya keselesaian. Moal bisa ka supaya selesai kumaha sih? Urang ngadoa ka Allah jangan ge hayangin salamet. Ngan keur aya di lingkungan polisi bae nyanana tuh. Jadi berarti kan nu Allah kabeh lamun geus ditaklukeun polisi ge. Iya ya Pak Kiai. Loba polisi nu ngomong ka kumaha? Iya ya Pak Kiai. Aduh saya juga kalau ingat tentang akhirat mah sedih. Nah, lumayan ya. Kurang mana ya? Tuh kan lain deui. Eta naon? Ngadoa urang na ka Allah. Nah, ieu deuk nyaritakeun sababaraha kajadian. Rawa Abu Daud at-Tayalisi ar-Rasulillah ti Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng datang silanna ta'ifatun min ummati ardon bakal caricing yakin sababaraha ta'ifah golongan ti umat kaula di hiji daerah ardon teh yuqalulah al-Basra ngaranna negara Basrah, Baghdad, Irak. Bakal cicing di negara Irak, tepatnya di Basrah, satu taifah. Wa yaksuru fiha adaduhum bilanganana lain saeutik. Wa khairuhum dara'anana pohar. Bahasa Kangjeng kan sakitu. Bilangan kuantitas jeung kekuatan berarti pohar. Khail eta menandakan kekuatan. Bilanganana loba nu kita berarti lain urang Irak. Nu cicing teh taifatun didinya lain urang Irak. Cicingna di negeri Basra, luar Irak. Bakal terjadi di negara Irak tepatnya di Basra, orang luar negara Irak cicing di Basra. Bilanganana loba kekuatanna luar biasa. Allah. Sumataji Banu Konturo. Datang ke di golongan Banu Konturo. Banu Konturo teh ya. Wujuh wajahna rada jalebrag. Syagharul uyun laletik celikna.
hatta yanzilu terus caricing didinya ala jasrin lahu luhureun jembatan di ngaranan Dajlah di Irak Basro ayah bangawan ngaranna bangawan Dajlah urang lamun ka ditu lewat kadinya engke dijieun jembatan dijidinya teh di pinggir-pinggirna bakal dibangun diisian eta teh ku Banu Qanturo waduh berarti kan campur tah didinya teh engke orang Irak na jelas aya orang Basro luareun Basro na loba kekuatanna pohara aya turunan Banu Qanturo ieu Banu Qanturo teh ya wajahna rada jeber seetik celina rada letik matana laletik gitu matana laletik ieu teh diperkirakeun orang teh nu kos kieu teh ieu diperkirakeun aya dua kemungkinan satu ieu teh kemungkinan orang ieu teh orang-orang Cina anu baheula merajai dunia satu atawa ieu bahasa kos kieu teh ieu teh bahasa orang Yahudi tapi nu mirip-mirip ieu adalah orang Cina nu baheula pernah digempur ku Islam naon tah ngaranna naon tah itu mah itu nyaho cicing aing mah teu percaya sakasieu mah urusan sejarah mah geus moal nyaho bae eta mah cicing sia mah urusan tah tu nyaho aya coba Mongol cicing siapa yang terpercaya siapa boro-boro negara Mongol siapa teh nyaho Cikupa ge jamal nyaho mantak tingaranan Cikupa naon jamal nyahonya nama Cilongok tan mantak tingaranan Cilongok mal nyahonya nama pondok tan mangaran pondok ta asbab ngaranna wajah tasmiyah na mal nyahonya nama gitu aing teu percaya ka sejarah jajan nama Mongolia wow baheula teh aya nu kuat di dunia kerajaan Mongol Pohara diperkirakan eta heula keur sakarkan memberikan aradal wujuh sigharal uyun tapi lamun diteruskeun Kangjeng Nabi nyarita di hadis lain anu calaleper naon ngaranna pacer sukuna dua diperkirakan satu Yahudi nomor kedua Mongol engke bakal ikut campur tangan di negeri Irak caricingnya na didinya membangunnya na dengan bahasa Kangjeng Nabi hatta yanzilu ala jasrin lahum yuqalu lahu Dajlah nyana teh luhureun jembatan membangun berarti nyana didinya teh terus cicing didanya domisili masyaallah karim tidinya orang-orang muslim atau terusik kan karena nyananya kekuatan dirinya masya Allah karim politik kunyana dibangun ekonomi kunyana dibangun sedangkan di negara batur kan nah iyalah akhirnya terusik muslimin dirinya menjadi tilu bagian satu takhudhu bi adnabil ibil fatalhaku bil badiyah fataliku sebagian muslimin langsung bae nyana pindah nuturkeun buntut otak eta kinayah geus lah urang ulah peduli ka jelema-jelema nu domisili urang ngamankeun diri langsung ka leuweung geus teu peduli ka kampung manehanana sebagian aya nu kos kitu langsung datang ke satu alasan leuweung caricing didinya datang ka rusakna didinya teu peduli berarti nomor kedua irqatan takhudhu ala annahum ala anfusiha sebagian deui manehana menjaga dirina cuman kepedulian terhadap diri ikut campur jeung rombongan-rombongan luar bangun kekuatan sebab diberenya na jangan usik aku ketika aku diusik cak pendatang teh akan saya bunuh kamu tapi ketika kamu manut akan saya bangun saya beri kamu aya jelema anu milu kadinya tah ilu nggak bangun yen gedong kendaraan duitnya menang tidinya
jadi dimomoy datang ke kalupurna. Kalupur aya. Sebab kudu milu ka komplotan manehna. Nu hiji mah indit teu peduli. Rusak para rae. Nu hiji mah peduli jasa di dinya. Datang ka ngabangun disumbang, ngan kalalupur ja ikut ka dinya. Milu ka dinya. Ya Allah, ya Rabb, nu beres nama nu dua. Nu dua golongan mah fahadhihi wa tilka sawaun. Anu pertama jeung nu kadua sarua. Henteu aya perjuanganna untuk bangsa negara jeung agama. Rusak kabeh. Tinggal nu hiji deui firqatan ja'alat yalahum khalfa zuhurihim. Nyana disatukangan eta tetap membangun kekuatan. Rakyatna terus dibina untuk melawan penjajah-penjajah. Berarti negara Irak dijajah. Bangsa Irakna tadi sebagian indit, sebagian deui ieu ilu, sebagian ieulah anu membangun kekuatan untuk melawan kepada penjajah. Masya Allah, Kang Jin diceritakan seperti itu. Akhirnya ya perang, qatalu anhum, perang melawan penjajah, perang. Wih, pohara jasa. Cek Kangjeng Nabi faqatiluhum syahidun. Anu merangan penjajah eta jika terbunuh mati syahid. Gitulah sepintas cerita Irak. Qala cek Kangjeng Nabi wa yaftahullahu ta'ala Allah ala baqihi bakal ngamenangkeun terhadap Irak ada baqihi kana sesasa. Pokona walaupun kumaha dilawan loba nu ngacungkel para rae tetap bakal dimenangkeun ku Gusti Allah. Irak tetap Irak. Ya Allah ya Rob. Lamun urang terus ceritakeun sejarah Irak kudu nyaho. Di zaman kitu, di zaman khalifah. Kudu nyaho khalifah pertama, khalifah kedua, khalifah katilu. Nah, lamun urang teh nyaho kos kitu atuh moal nyaho sejarah. Al khilafah salasuna aman lam yakun ba'da zalika. Urang nyaho khalifah teh eta teh 30 tahun. Jadi kudunya orang khalifah pertama, khalifah kedua, khalifah katilu. Tahun-tahunna kudunya karak orang bakal nyaho tentang sejarah. Nah, orang lamun nyaritakeun tentang Irak capek, orang mah nyahona zaman Saddam. Zaman Saddam Hussein, wow dunia udang kabeh datang ka aya 1000 bayi dinamai Saddam Hussein. Eta bahasa 1000 bayi teh berarti kan jutaan manusia. Saat itu di ngaranan Saddam Hussein. Juga agak itu. Nu gagah nama Saddam itu. Saddam ieu mah nu bengek, nu batuk bae. Itu Saddam itu makan kumis geus budak ieu. Ieu mah 3 kumisna. Wow, Saddam itu makan kumis molotat itu makan Syarif turunan Kangjeng Rasul. Habib itu Saddam Hussein. Turunan ti Saddam Hussein. Masya Allah, mata Saddam Hussein. Nah, iya Islam teh mimiti dicekel ku khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lamun ditahunkeun hanya 39 tahun. Etalah khulafaur rasyidin. Langsung maut Sayyidina Ali, cekal tambuk kekuatan Islam Bani Umayyah. Bani Umayyah teh 89 tahun. Di Bani Umayyah selesai langsung tamu kekuatan khilafah dicekal Bani Abbasiyah disebut khilafah Abbasiyah. Abbasiyah iya lila 767 tahun kebal. Masya Allah. Nah iya Abbasiyah lila Abbasiyah. Selesai Abbasiyah, Utsmaniyah terakhir teh tahun 1817 sampai 1924. 407 tahun. Jadi berarti kan ini lila 13 abad.
sampai 1300 tahun Islam dicekal. Lila sebenarnya encan kebal atau tata Utsmaniyah runtuh teh. Lantaran ku Usman Kamal eta hancurna Islam teh. Nah, ieu urang mun nyaritakeun tentang khalifah seperti eta, ieu sejarah caritana. Lamun urang nyaritakeun Baghdad geus sabaraha kali Baghdad diserang ku orang luar. Urang kudu nyaho sejarah. Zaman khalifah pernah henteu diserang Baghdad. Terus setelah selesai sabaraha urang mah nyaona zaman Saddam. Sampai ayeuna. Setelah eta Bush. Setelah eta amari Clinton. Setelah eta amari teh anu hideung teh sa Obama. Setelah Obama kuari Trump. Nah, ini sabarakari penyerangan terhadap Irak. Di zaman Karita Bush datang ke ayeuna geus hengkang teh tentara Yahudi atau Amerika di Irak teh. Urang baca naon dipermasalahkeun naon urang teh lamun ketika nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi di Bukhari, di Muslim atau khusus nyaritakeun tentang Malahim, tentang Irak. Wah, Irak mau moal eureun perang. Sebab nya nama dibere pemikiran perangna luar biasa. Ruhul jihad tinggi jasa. Orok kakarak ge lahir ka dunia geus hayang mau pestol. Tadi Irak itu mah. Geus kos kitu bae mah. Di Indonesia mah lain. Begitu turun ke dunia lahir Masya Allah mawa kartu domino. Nah iyalah perbedaan ideologi antara timur jeung barat, antara Indonesia jeung Irak. Ulah dikira kekuatan Irak teh sesele sebenarnya Amerika. Menang mah menang bae tapi tetap baik. Naon anu didapat ku Amerika tentang penyerangan Amerika terhadap Irak sampai saat ini encan aya hasilna anu dihayangkeun ku manehna kilang emas henteu eleh urang Irak dibom daripada ku Amerika maninggal ulah menang kabeh. Bes 1001 atuh Irak. Negara 1001 akal. 1001 malam dari Irak sampai pertarungan. Sia mah teu nyaho lalakon kan? Cicing sia mah. Aing mah jeung nu nyaho bae nu belah dia. Bodoh sia mah. Tah, ieu lain lalaga di Irak tah. Geus sabar. Nah, ieu ketika urang nyaritakeun hadis Fatali jeung penyerangan terhadap Irak. Berarti kan Irak teh ya ieu teh dilindih tapi orang Irakna pantang mundur. Sabenerna mah negara mana sih anu lamun urang dijajah mundur moal aya? Moal aya eta deui sagede Irak. Anu boga sejarah luar biasa. Negara kuno Irak, Mesir, Iran, Sam eta teh negara kuno teh negara para nabi. Cacak-cacak Indonesia. Urang teh dijajah, emang kudu ditinggalkeun moal boro-boro negara, motor, aya nu maling, gelut heula jeung urang. Ye, padahal mah nu maling udah dampak gede, urangna leutik, gelut bae tetep. Geus eleh dek menang. Komo awewe mah. Weh, nyawa taruhanmu. Nyawaku diwakafkan untuk membelamu. Padahal mah geus bengek jasa bengek. Di hareupeun ka Bogo, kabogona geus kieu bae. Eta maksudnya moal dibikeun kitu bae ka jeung hukuman. Negara mana anu neuk disoloyongkeun dibikeun? Nu mantap ketika negara dicabut, dicokot, diserap, dicokot. Kemanfaatan aku negara batur saha anu henteu ngeri, saha anu teu peueur. Sebab naon? Ieu negara urang. Ieu teh negara aing. Bercarita negara makan kos gitu padahal manyana teu boga sameter-meter aja. Carita negara makan kos gitu, carita negara we, negara aing. Patriotisme tentang kenegaraan timbul padahal mah jelema susah. Oh, neuk meuli ge teu boga duit. Tapi ketika jadi ke negara, awas anu ngacau ke negara, anu karebut negara. Deh, moal bisa aing mah. Kajenting paeh bangsa Indonesia bae geus kos kitu komo Irak. Ribuan nu paeh teu masalah. Iya dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Bakal cicing, diserang, dijajah, sebagian mundur, paeh. Sebagian deui milu ka ditu, biasa tah mah sebagian ngalawan, pantang mundur.
bakal dimenangkan ku Gusti Allah. Urang menyaritakeun panjang teh ieu mun ti baheula nu kula dicaritakeun tentang khalifah raja-rajana kan dicarita-caritakeun. Selama sabaraha taun khalifah eta rajana saha wali-wali da kan patali jeung wali-wali. Di Harun Ar-Rasyid saha walina, di Makmun saha walina. Terus eta teh gagendeng bae raja anu wali nu sok kana nagara eta, raja anu sok kana matak sok nyaritakeun wali-wali di kerajaan eta wali aya kitab. Ngan capek bae macana. Atuh ieu tah. Jadi urang mun nyaritakeun khalifah nu tadi teh tah atuh geus aya kabeh ke ulama-ulama na di bagian lalaki di bagian awewe anu ngajar pondok pesantren anu edanan anu edan beneran mah di dieu ge aya macam aya da rame urang mun nyaritakeun Irak bae lah ieu patali jeung Irak Kangjeng nyaritakeun kitu urang mah pentol sejarah teh ieu bae zaman Saddam nu urang nyaho masyaallah para dijajah Irak sebagian mundur sebagian melu sebagian ngalawan tapi tetap nu paehna syahid terbukti mah keur carita kamari behelanan begitu dek dirapihan di pemakaman syuhada di balongkar deui kan sarenyum kabeh urang nilai kitu kabita jasa bajuna utuh sagala nu sarenyum sarareungit kabeh termasuk Saddam Hussein teh kuari teh dizarahan atuh masyaallah karim dizarahan ieu Saddam Hussein teh senyum terus careurik sa Irak kabeh neuleuh pemindahan makam mayit Saddam Hussein deuk dimakamkeun secara khusus masyaallah senyum seungit deuk kumaha teh mah Jakarta tah ya Allah ya Rabb di samping eta ieu nu sejan-sejan anu terbunuh teh kabeh sarareungit duh dicariuman ku dulur-dulurna eta teh memberikan semangat anu tinggi tentang perjuangan anak. Ternyata ucapan Kangjeng Nabi qatiluhum syahidun apakah kuari manehna laas sieun kana bom teu aya sieun saya tiga acan ilah Irak mantak dicaritakeun dina kitab Irak lain sembarangan negara ye kuari ditutup-tutupan bae ka dieu teu meunang informasi Irak anu sautuhna teh teu meunang kuduna naon kitu 50% gitu asli lah orang Irak emang kumaha gitu pantang mundur lain lalaga negara tertua Mesir tua Irak tua di dia aki-aki tua suka juga mana bae teh ngomong heran aing mah ya itu maksa kadar lah bukakeun tentang hadis mengenai Irak. Nah, masih kan deh. Wa zakarul khatib wallah